nya kahilir kagirang aing eueuh piduiteun anjing poe ieu. Alah, kemana ya? Tat. Oh, aing kudu lebah ke manehna. Sugan we aya milih rezeki. Aing lah poe ieu kumaha we carana mah lah. Aing ngekal baheula aing ah. Alebak aing ah. Dengan rezeki aing ah. Ah. Kadeuleu ku aing eta. Beunang sia ku aing. Si Haji ayeuna keur ngawur ku aing deuleukeun sia. Disampeurkeun ku aing ayeuna mah. Aduh, diduiteun poe ayeuna aing kudu ka mana? Boga lauk, boga balong, ieu lauk gede galede. Nu si awang mah da geus galede tere euy. Ku aing jual wae kitu nu si awang. Heueuh, asana mending. Haji. Bah. Ini bah. Ji. Nah, Bang, ya. alhamdulillah. Kumaha Ji ayeuna? Alhamdulillah keur ngawur. Ah, siap. Wah, kebeneran. Kabeneran pisan Ji euy. Kumaha? Aing keur butuh lauk. Iya tuh kebeneran. Oh gitu. Lauk naon wae ieu Ji? Sagala ge aya komplit, paket komplit sabalong teh. Ieu mah. Dijual sabaraha ieu? Hayang kiloan apa borongan? Borongan. Oh. Karena 3 juta paling ge ieu teh. 3 juta mau bisa kurang Ji? Aduh da wayahna ieu baru heukeut. Baru heukeut eta nu 3 juta nu koi lain. Nu koi heueuh nu itu. Tadi ieu mah. Tuh, aralit. Geus enak kieu we. Ti urang da aing can mawa duit tina 3 juta. Ku aing dipanjer heula heuh. Ji, bener sok. Ngan engke aing minta barudak ka dieu ngabedahkeun. Kedeung ku aing ditelepon. Boleh. Mi HP heula aing. Mi HP ieu mah mi HP. Yo. Mi HP aing eta duitna ieu jang panjer nu 3 juta. Sampai ieu Enggeus mi HP cek aing kitu-kitu. aduh. Mi 3 juta. Cek aing kitu-kitu eta mah kudu kitu we. Kudu tarima. Jadi. Action. Anjing teh 3 juta. Kan goceng. Asa teu kira-kira can budak urang si Abah mah ieu mah. Arek keneh. Ku aing tipu deui gitu. Motor tuh Mawa nginjem tuh mau sair ngabedahkeun mawa sair. ngabedahkeun pan eta ge diangkat ami disiapkeun barudak Geus siapkeun alatna we bungkul. Nah, kene nyokot we barudak ieu, di motornya. Siap. Heeh. Heula ieu si Haji moal ka aing nipu mah kitu. Aing mah geus beak rokok 5 batang anjing ieu si Haji. Halah. 2 jam mah aya aing ieu. Anjing 2 jam setengah aing nungguan ieu mah ieu kuheung bisa songketeun. Nipu ka aing motor aing. Eueuh, anjing aing ketipu goblok aing ketipu. Si Haji koplok anjing eta mah dikoplok. Geus kaditu ka dieu teh urusan rancatan jang leumpang mun aya mah motor-motor butut ieu teh aduh. Cager. Alhamdulillah aya bapak cager ieu teh euy. Yo. Didinya eueuh jang gorolong-gorolong. Heueuh aing teh keur bingung ieu teh neangan jang rancatan jang leumpang ka itu ka dieu leumpangan aya ku capek. Aya mah. Ieu. Motor jag-jag ngeunaheun ieu mah.
Bener, komo jang ngawur ke balong gitu mah. Ieu motor teh waras. Nah, tenaga gede. Gede, geus sok beli ka dieu. Lah, sabaraha kira-kira nata harga motor? 2 juta teh ayo sok. Motor butut itu 2 juta tah halayang teh. Ya arek mah aing boga duitna sakieu ji. Aya 200.000 mare. Banyak motor 200.000. Heula anan ayeuna make aya mah kurang ditambahan deui ji gitu. Tapi dah, heula daripada eueuh sok. Ya arek mah ya. Nyaheun. Aya urang duit mah. Ieu keur barang tiangan. Kabeneran pisan para rusing eueuh motor kemana-kemana hararese. Ye ji ya. Mana? Tumpok. Geus stilnya. Ya, Jung kera pake ngarenaheun. oh sing Gereng, manfaat gereng, gereng. Mana cina ieu motor butut kieu cina tanagana gede. Nah, wah ieu ajaran. Teu waras mah ku aing ngeki pulangkeun deui. Aduh. Kena hirup aing. Wah, ibu wasih haji nipu ka aing. Sampai dah hirup eta. Wah, ya aing mau di motor anyar dah, aduh. Heula. Ieu maneh mau make motor ti mana ieu? Menang meuli bah. Meliti saha maneh? Urang tadi meuli ti si Haji. Heula ieu motor aing ieu ke headline mau lain mau si haji kumaha mah. Iya. Motor aing ieu mah motor aing. Nah, kitu bah. Ye, sia geus kekaliket. Ai tah hayang nyaho bah, soalna urang geus ngadep bah. Ye, urusan kan. Urusan jeung Hayang nyaho, si pulang. hayang nyaho aing. Pulangkeun heula DP nu urang. Aya kieu wae bah. Urusan sia jeung si haji. Tangan air mah si Hajina bah. Teh aku sia ken. Halik sia halik sia. Aduh, apa? motor